buah ayana jadi loba dimana dari jaluna 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 anu tetangga Iya, ada nongkrong kesuap belutnya. Oke, penonton ngaturkeun nuhun kasua belut direng-rengan YouTuber oge Mbah Adeng ya. Oge kabos opik anu tersa merimpahan kayak patempatan untuk biasa ngahibur ka urang sadayana. Atuh diantos panginten masih kena aya waktu sembarang titik di sembarang di lagu anu kepenting dina ieu acara lagi kupayeun. Mobil kagungan teteh album lanjut ya. Aya sembarang hadi lagu hayang lagu. Iya, teteh masih di atas ya. Sok mereka mah kapayun masih. Oke, ka Bos Aren tacan katawis ka luhur panggung. Bos Aren. Kemarin. Hayang kawin deui cenah itu Bos Adeng geus ngayakeun we insyaallah. Panganten, hoyong lagu naon? Panganten aja. Tapi panganten tapi panganten bari. Iya, sok enggak. Di antara panganten aya 2 mempelai sudah lungsur ka luhur panggung siap untuk ngahiburnya. Ini antara panganten anu sejama kaulan mah di atas jeung sumur suara kaca. Yuk, aya panganten anya. Oke, teh ka Bos Aren di atas ya. Iya, masih. Teteh panganten masih di atas semua mereka mah yuk. Oke, ka Bos Aren masih di panganten di atas masih di atas. aye coba Panganten anyar.
Iya.